Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tingali kitab Jauhar Tauhid. Ayeuna teh bagian bait ka-7 sareng ka-8. Namun satu acan ngalogat bait ka-7 sareng ka-8 bawi raos wihandi tiluhur heula diaos. Mung satu acan nincak kana materi kana pangaosan nu pokok parantos ngantunkeun guru urang sadayana Mama Abidin, Mama Zainal Abidin, Pasantren Al-Hidayah Cibantar, dinten Kemis anu kamari upami telepat parantos ngantunkeun pamudah-mudahan Mama guru urang sadayana, guru Tauhid Hos Cibantar Al-Hidayah, wa Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkeun dina tempat anu pinuh ku magfirah, ditempatkeun dina tempat anu caang bungblas kalawan aya dina kabahagiaan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga ayeuna langsung kana nadoman Jauhar Maknun di awal. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani ma ya'ir rasyadi amada arbaban nuha sama samsa bayani fi suduril ulama fa absaru mujizatal Qur'ani wa lihatan bisabi'il burhani wa syahadu matali al-anwari wa matawad alaihi min asrari fa nazaru quluba fi riyadi wa radu fikra alaihi summa salatullahi makaram mama wali safi ardil hima ala nabiyin al-habibil hadi ajali kulli
natiqin bidadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi ghairil awwai al-arabi tahiril awwai. Urang di logatan lamunan singkatana logatna ala nabiyina halaman 13 di luhur. Ala nabiyina muga tetep kanggo nabi urang sadayana. Ala nabiyina muga tetep kanggo urang sadayana. Ala nabiyina muga tetep kanggo nabi mangge nabi. Ala nabiyina muga tetep kanggo nabi urang sadayana. Al habibi anu janten kakasih Allah. Al habibi anu janten kakasih Allah. Al hadi wihani tina al habibi. Al habibi al habibi al habibi anu janten kakasih Allah. Al hadi al hadi tur anu tukang nuduhkeun. Al hadi tur anu tukang nuduhkeun kana agama Allah. Al hadi tur anu tukang nuduhkeun kana agama Allah. Ajal likulli natiqin hijikeun. Ajal likulli natiqin. Ajal likulli natiqin. Tur anu pang pasehatna jalmi. Tur anu pang pasihatna pang sae-saena pasehat. Tur anu pang pasehatna jalmi anu ngucap. Tur anu pang pasehahna jalmi anu ngucap. Anu jelas anu sae ngucapna atuh. Ajal likulli natiqin tur anu pang pasehatna jalmi anu ngucap. Bidbodi kana huruf dod urang mah hese eta ngucapkeun eta teh. Ajal likulli natiqin anu tur anu pang sae-saena pang pasehahna jalmi anu ngucap biddodi kana huruf dod. Dijelaskan saalit perkawis Kangjeng Rasul anu pang pasehahna ngucapkeun huruf dod. Huruf dod teh diantawis huruf Arab anu pang hese-hesena. Huruf dod teh nyaeta huruf anu panghese-hesena diucapkeun ku urang ajam gitu. Sakali deui, huruf dod teh memang anu panghese-hesena diucapkeun ku urang ajam. Ari urang ajam teh nyaeta urang luar Arab seperti Indonesia gitu. Jadi hese ku urang Indonesia mah eta teh ku urang ajam, ku urang luar Arab mah nyebatkeun huruf dod teh. Diantawis pangpasehana nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalira. Bahkan kantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, ana absahu man nataqo biddodi. Sakali deui aya hadis Rasul
ieu anu sumpingna ti mantena ti Kanjeng Rasul ana afsahu man natoko biddodi hartosna ana ari kuring dawuh Rasul ana ari kaula cenah ge eta afsahu anu pang pasehah-pasehahna anu pang bener-benerna anu pang alus-alusna man tegesna jalma natoko anu ngucap itu si jalma biddodi kana huruf dod atau bisa kieu ana ari kuring eta absahuman pang pasehah-pasehahna jalma natoko anu ngucap itu si man biddodi kana huruf dod eta dawuh Rasul nu mawi ku Kiai Nadim dina Jawhar dina Jawhar Maknun gitu diange ieu nadoman teh ampun ku cerdas-cerdasna batur mah ngadama nadoman ngadama syiiran ala nabiyina al habibil hadi ajal likulli natiqim biddodi eta masih kene khutbah intro dina ancang-ancang bade lebet kana materi dina khutbahna ogenan tos aya ilmu balagohna ilmu badena ilmu ma'ani sareng ilmu bayanna teh balas ku cerdas-cerdasna batur mah numai kade usalam ulah wantun ngahina ka ulama terutami ulama-ulama anu saroleh dia istri jasa itu pada maksudna pada ayat pembulan oh sakedap deui paling 5 menit deui ohon mangga bener ya Pak ohon mangga sakedap deui pisan salam sakedap 5 menit deui lah teruskan salit deui pameng eta dawuh Rasul penjelasanana kunaon aya dawuh Rasul eta da muhun memang anu pangsae-saena Rasul ngucapkeun huruf dod ieu hadis mengandung ilmu balagoh ieu hadis nu didawuhkeun ku Rasul mengandung ilmu balagoh bagian tina sanes bagian ilmu balagoh teh kan aya ilmu bayan ma'ani made ngan ilmu balagohna teh di dieu mah fokusna kana fokus ilmu badi tina kalimat anu tadi nyaeta ana absahu man natoko biddodi mengandung ilmu balagoh fokus ilmu badi nyaeta nu dingaranan badi' taqidul madhi bila bade dicatat salit anu dinamian ilmu balagoh tapi cabangna nyaeta tina cabang ilmu balagoh bagian tina ilmu badi' taqidul madhi bisibhid zammi badi' ta'kidul madhi bisyibhiz zami hartina nguatan pujian atana pipangalem hartina nguatan atau naukidan ucapan nyaeta nguatan ucapan pujian intina langsung baik nguatan pujian atau pangalem ku ucapan anu mirip-mirip hinaan ku ucapan anu mirip-mirip hinaan jadi seolah-olah Rasul teh sombong ana absahu man natoko biddodi ana absahu man natoko biddodi siga sombong naon sababna ieu teh panguat ucapan karena hal pujian atau
pangalem anu mirip-mirip hinaan. Nah, tapi aya catatanana kade sanes berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngahina umatna. Awas. Ini lamun urang mah benar-benar sok kieu geuning, ujub urang mah. Geuning eta mah seueur amplopna atuh piraku da urang mah ajengan gitu. Kan seperti ngahinakeun ka batur padahal nya ari urang mah kade eta mah ujub. Ieu mah Rasul mah dina nyebatkeun ana absahu manna taqobid dodi teh. Terus manik ucap di damelkeun nadoman atau siiran ku Kiai Nadim sanes berarti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngahina umatna eta mah kaetang guyon anu nimbulkeun guyon tapi anu nimbulkeun motivasi atawa dorongan anu positif dorongan anu hade atana pinu alus eta mah mung mirip-mirip hinaan lain hinaan anu sabenerna. Nah, da moal mungkin Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngahina umat nah moal be moal mungkin ngahina umatna sing emut kana sejarah atanapi hikayatna Said Anas bin Malik. Saur Anas bin Malik teh kan kantos nyarios kieu. Kami cek Anas bin Malik pernah ngahodam, pernah jadi pelayan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, can pernah Kangjeng Rasul teh ngahina atawa nyarekan kakuring cek Anas bin Malik. Berarti atuh aya anak absahu manna tokoh bidodi teh tadi geuning kumaha cenah ongkoh ana absahu manna tokoh bidodi eta mah kanggo motivasi sok sanajan aya nu disebut engke ngaran badi takidul madhi bisi bizami jadi seolah-olah eta teh panguat pujian pangalem anu ku ucapan anu mirip-mirip hinaan lain berarti ngahina kade sakali deui nyohon sanes eta mah. Da geuning buktina Anas bin Malik can pernah nguping Rasulullah ngahina atawa nyarekan anjeunna nuju janten khodam atau pelayan anjeunna. Itu teh masalah Anas bin Malik ngupingkeun sanes ngupingkeun ngadugikeun masalah abdi can pernah dihina can pernah dicarekan ku Rasul engke aya dina penjelasan hikam dina hikmah anu kadalapan ku asbabna bahwa urang teh menang nama ma'rifat teh aya ma'rifat anu ma'rifat am jeung ma'rifat anu khos teh sakali deui sanes berarti Kangjeng Rasul ngahina atawa sombong ka umat nah eta mah justru kanggo naon cenah kanggo motivasi atau kanggo urang sadayana supados leres-leres dina ngunikeun atau ngucapkeun huruf dod seperti walam bolin dina surat Al-Fatihah sok rada hese tak. Nah, terus kan Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi khalqillahi kaes kenap deui. Pamong pisan. Sayyidil khalqillahi anu janten Gusti sayyidi khalqillahi anu janten Gusti atawa tuan sakabeh makhluk Allah. Sayyidi khalqillahi anu janten Gusti atawa tuan sadaya makhluk Allah. Al-Arabiyyi tur anu bangsa Arab. Al-Arabiyyi tur anu bangsa Arab.
at-tahiri tur anu dibersihkeun, at-tahiri tur anu dibersihkeun tina kokotor dohir batin, at-tahiri tur anu dibersihkeun tina kokotor dohir batin, at-tahiri tur anu dibersihkeun tina kokotor dohir batin. Al-awwahi tur anu banget DP-DP, al-awwahi tur anu banget DP-DP, maksudna sok anu tukang ririntihan ka Allah. DP-DP handap asor tur anu tukang ririntihan eta makna tina al-awwahi. Ririntihan teh lirih gitu, jabat tadoruan wa khufyatan, tadoruan teh naon cenah rendah diri, rendah hati di hadapan Gusti Allah, dugi ka sok timbul cek Sunda nama DP-DP mani asa pisan pang kotor-kotorna di hadapan Allah. Allah anu maha suci, subhanallah. Urang mah tadoruan Rasul sangkilang pangkatna Rasul gitu, pamimpin umat sadunya osok tadoruan al-awwahi, DP-DP handap asor, rendah diri, rendah hati, sareng khufyatan, lemah lembut, suarana anu lirih di mana-mana keur ngadoa teh, ririntihan. Dumawi aya dina Quran surat Al-A'raf ayat 55, surat anu ka-7 ayat ka-55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u pek ngadaroa anjeun kabeh ka kaula, rabbakum gitu, ka pangeran anjeun tadarruan kalawan rendah diri, rendah hati, DP-DP gitu, wa khufyatan jeung ririntihan, wa khufyatan teh ririntihan ngarasa sieun gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadin, saestuna ari Allah teh eta la yuhibbul mu'tadin, henteu mikaresep ka jalma-jalma anu kaleulewihi atanapi mohon kaleulewihi atau melampaui batas atanapi anu lebay cek zaman ayeuna mah. Kaleulewihi da dina ibadah oge nan aya kaleulewihi kitu. Teresepkeun Gusti Allah mah. Kudu tadarruan wa khufyatan. Bahkan aya khosyah. Sieun ka Gusti Allah hampir sami khufyah jeung khasyah. Nah sakitu mudah-mudahan aya manfaat, aya barokahna, mohon masih keneh khutbah ieu dina Jawhar Maknun. Khufyah, khasyah, tadarruan, lirih, lemah lembut atau khufyah. Terus dibarengan ku khasyah. Khasyah teh sieun ku Gusti Allah. Aya khauf, aya khufyah. Eta Rasul mah kitu pangsaena nu ngucapkeun huruf dod sareng anu osok ririntihan DP-DP upamin berhadapan sareng Gusti Allah. Tos bacakeun nadoman anu ka-7 sareng ka-8 ka ditambihan anu ka-10. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadi sanes eta ala nabi Habibil hadi ajali kulli natikim bidadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-harami tahiril awai. Kang ngomengon payun summa ala barisan barisan summa
ala sahibihis siddiqi summa ala sahibihis siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi habibihi wa Umar al-Faruqi summa abi amrin wa imamil abidin wasatowatil lahi imami rohidin zahidin sok tina alam usaha nabi na tos eta orang temat ala nabi nal habibil hadi anjawinati kimbedadi Muhammadin sayyidi hakilahi al-arabi tahiril awal summa ala sahibi siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi summa abi amrin wa imamil abidin Alhamdulillahi imami zahidin wasatwatillahi imami zahidin wallahu alam bisawab wallahu alam bimuradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.